pagi sarudut saigel sabobot sapinganea ngacai jadi selewi kadarak jadi salaba orang sinduh kepada orang cemplak mengalami salah jeung pamajikan sayang payung taktu langsung kalau lempang terjemah aduh syun hampura anu dipimaksud hampura anu dipimaksud uwa baceprot di payun sanes ujug ria sareng takabur estudi wate ngiring bingah wae syun rehing icu-icu wate saoda teh geus hayang ra rumah tangga cenah syun kareus uwa kabingah uwa kabut inget ka si Abu pajarkeun teh hayang ngiring ka pesta kamana pamajikan dewek anu cantik moal kitu jelak paling dia aduh dia mah cantik moal nyelap itu belah katuhu alah dia mah tahu nih amu ini zaman sekarang mah udah modern cuy udah pakai handphone segala. Halo, Ari Abu di mana? Aya panan Abu teh di belokan depan, Ari Abah di mana? Karek di belokan depan. Sok dari belokan ke sebelah kanan, lantas ke sebelah kiri, lantas lur. Abah di mana? Di Abu sudah di gerbang depan di depan. Iya sok tanya ka luhur geura anu rame ka dieu. Sebentar lagi Abah. Oh, yuk sok ka dieu. Kita sikat jalan. Lain ada apa kapan kita teh mau bahagiakeun incu kita yang baru diakadan begitu nanti
kita meriahkan ku urang, kita bungahkan ku urang, kita hibur ku urang. Sok kamunya dilatih dulu sama Uwa biar Sama apa? sok 1 Eta 1 2 Eta 2 3 sok ilah Yang mana abah yang mana? yang juga sok sekali itu dilatih dah gerayu biar kenahin sok 1 Eta 1 2 Eta 2 3 Wik 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 Kasebelan terus tusuk abah kasebelan. Yang mana abah yang mana? minta yang juga sok yang juga barangkali gerayu mereka Jalanan ada ke mana? diaturang paranten macam kepayun kanggo jalinkan singgah sana anu geus di sayeureun.